dongeng saya tiga ya. Ayo jelema pelit jasa ieu mah ieu. Ieu mah di Baghdad tapi. Ku pelit-pelitna boro-boro hartana, dosana mun dipentak teu dibikeun. Eta kan pelit jasa berarti kan. Geus panjang dongeng nama ieu mah kacaritakeun manehanna teh nyate di imahna. Saenggeusna nyate kemudian kapan eta haseup sate teh ambalaya keluar bereng-berengan. Di antara jelema anu susah liwat ka imahna ngambe sate, barang ngambe sate eureun heula nyana kieu bebe ngeunah amat ieu sate be ngeunah amat ieu sate kabeneran kapangi kudu boga iman nu pelit teh ditewak. Tewak sia kajen kuku mah kudu bayar lantaran sia ngambe sate aing. Eta pelit teh sada pelit. Boro-boro mere ngambe ge teu meunang. Akhirnya jadi dilaporkeun kanu berwajib nyana geus gideung bae kasus naon sebenarnya diusulkeun kasus ngambe sate kiai kunyana teh ya dititah lamun teu dititah lantaran sugih boga geng manehana tetep penjara sebab nyana ngambe sate kecuali nyana teh kudu mayar denda 100 dirham 100 dirham uang emas 100 dinar uang emas. Jelema susah. Jagan aing kaduhung eureun jadi. Boro-boro aing yang mayar 100 dinar budak, kekeun pugu aing dahar ge. Dahar isuk sore henteu. Pamajikan geus carerik bae kakak boga kasusna ngambe sate. Kok kieu ge ieu bisa dikae. Wallahu alam jakeun ieu. Akhirnya kiai jaksa-jaksa terus dek memutuskan permasalahan anak. Cek sebagian jaksa ieu teh tetep kudu di penjara kecuali membayar 10 dinar uang emas. Cek sebagian teu kudu atuh sapira ieu mah pan lain maling lain naon sapira ngambe. Ya, cek nyana ngambe berarti sebab sate kula nyana bisa ngambe. Tanya ka nyana. Sia ngambe tante? Ngambe. Ngeunah teu waktu ngambe? Ngeunah cek nyana. Maksudna ngeunah seungit. Heueuh. Kan lamun teu aya sate aing mah sia moal ngambe sate, bener denda 100 dinar. Wabeh jelema rame gara-gara ngambe ieu kudu mayar 100 dinar ku pelit-pelit dasa. Jelema aya kiai geus ceramah bae ulah lewat imah dinya. Besi ngambe cenah ieu ditangkep. Didenda ka jeung liwat ka dinya ka imahna liwat tah lamun liwat ka imahnyana haju ngincek imahnya denda. Neuleuh pager didenda. Neuleuh pager, sia neuleuh pager aing. Bagus kan denda. Pahara tuh jelema pelit jasa tam. Jadi lamun kadinya teh menang deuleu kudu kieu bae tah. Aman. Nah satpam mangani. Lamun teu kieu satpam tangkap denda. Ieu mah nu dipermasalahkeun teh ieu jelema ieu kan hukum di Baghdad makan ahli hukum. Ketika adu tarik antara jaksa jeung ulama, cek jaksa tetep bae ieu teh kudu ditangkap kecuali kudu dipenjara kecuali nya mayar sakahayang nu boga imah 100 dinar. Siapa boga 100 dinar? Henteu. Ieu mah pasang badan cek. Pamajikanna ceurik. Minta tulung ka kiai eleh kabeh ku jaksa. Kiai eleh kabeh ku jaksa, kiai eleh. Jaksana jago jasa. Karena nyana menikmati cek jaksa, karena nyana irungna menikmati ambe sate berarti maling ambe denda 100 dinar kalau tidak bayar penjara. Wow kabeh geus areleh kiai eleh tinggal hiji deui Abu Nawas pamajikanna jeung anakna kiai kulat kunaon salaki dek di penjara kasus naon cek Abu Nawas kasus ngambe sate seri Abu Nawas. Nah ini makanan gua cek na. Kalau kasus begini udah sini serahin dah cek Abu Nawas. Aing kasus-kasus biasa mah teresep cek na. Ya kasus ieu bagian lain cek Abu Nawas. Di mana ku ari? Di sidang can anggeus-anggeus. Kiai-kiai kumaha? Kiai eleh kabeh ku jaksa. Nah sia mantap cek Abu Nawas. Ieu tandingan aing cek na. Ya guys tenang. Datang Abu Nawas adanya baik make salana komprang sebelah lain
udang gua ada jasa Abu Nawas. Oh, ke sorban. Itu bisa ditanya ku saha. Jangan ada melihat. Tidak boleh melihat saya. Sebab kalau jaksa melihat saya, ntar saya kenakan denda. Jaksa ketunggul baik ya. Jago Abu Nawas. Nusugih naya, kamu lihat saya. Kamu mengkasuskan orang yang cuma sekedar menghisap bau sate. Sementara saya pakaian seperti ini, kostum yang berbeda dengan yang lain. Nah, sekarang kamu melihat saya denda. Oh, Gus kacau, Gus. Di kejaksaan dia masih didenda ya masana. Abu Nawas dilawan itu. Tetapi bukan itu, cek Abu Nawas. Urusan memandang kula, guys, kula mah barahan masalah. Sadaekna lain cek ini. Sadaek da geus kumaha geus sia neuk menilai aing kumaha geus sadaekna aing mah barahan. Oh, kumaha geus sabodo teu aing mah teu kumaha. Ambeun kelek aing barahan. Ya kudu didenda aing mah. Nah, mari kita kembali ke kasus. Jaksa, jangan tunduk saja. Tangga. Jaksa siunun ka budak warga. Jaksa siunun. Udah asa wali atuh Abu Nawas emang mah gitu Abu Nawas. Abu Nawas eta wali berharis banyana. Jadi lelecehan sodah dilembur ku budak leutik sebab wali Allah mah embung hehebatan, embung memulyaan, embung lamun digariung teh Al Mukarram Kiai Haji Fudhali embung gitu-gitu. Al Alim Al Allama Kiai Haji Supendi. Hayang nimang Abu Nawas dan nama lamun dibuya-buya teh nya membung ulah sok dibuya-buya mamang bae cek nya iring-iringan jeung budak leutik bae nya mah maka disebut Abu Nawas padahal wali. Nah, kembali ke kasus. Begitu kembali ke coba jelaskan naon terjadi cak anu sugih teh ya ieu jelema liwat ka imah kula sementara kula keur nyate haju eta sate teh breng-brengan angina ambeuna nyana lain hayu bae liwat endahan cicing ngambean ambe sate kula berarti kan nyana maling ambe sate. Nah ieu mah kieu bae lamun manehanana bisa ngaluarkeun dendaan 100 dinar salamat lamun teu penjara eta permasalahan lamun nyana liwat bae mah teu eureun masalah berarti kan eureun menikmati. Bagus. Cek Abu Nawas kumaha jaksa? Betul, hukum yang terjadi seperti itu. Sebab itu adalah termasuk gosok. Boy hebat atuh. Ya oke. Guys. Ditanya yang bersangkutan, boga sia 100 dinar. Atuh itu mama ya kana. Boro-boro 100 dinar kula mah isuk dahar sore henteu. Tenang. Aya di mama. Mama anu bakal mangmayarkeun. 100 kaluar. Hitung, jaksa. Dihitung jaksa 1, 2, 3, 4, 5. Bener. Ya, udah 100 dinar. Ada kan? Dia kan? Ya. Kasus ieu supaya tegas. Selesaikan kuari kene. Kaula dek bayar. Mang mayarkeun si miskin. Didenda-dendaan 100 dinar. Kula nu mang mayarkeun. Diuk, musugih tidinya. Jaksa saksian. Ya. Ya. Duit 100 dinar dek dibayar dendaan kanu sugi nu pelit teh. Maka cara membayarna duit tersebut dek dialungkeun ka luhur. Breng geus beres dikumpulkeun deui. Kadenge eta duit. Kadenge. Nah, eta lah bayaran maneh. Lantaran ieu ge henteu ngadahar ngan ngambe doang. Nah, didenda 100 dinar, duit 100 dinar dibalangkeun ka luhur. Kadenge kan eta lah bayaranana. Selesai permasalahan. Eta jaksa gideg bener. Atuh Abu Nawas dilawan. Balik sia. Balik. Awas jaksa. Lamun main teh cantik, awas bisa jaksa nu ngubrus. Tidak. Udah itu udah terbayar. Dengan suara 100 dinar itu sudah terbayar.